Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha daramang sadayana. Tepang deui di Pedang Bumi Channel dina pangajaran basa Sunda. Dina kesempatan ieu baris medarkeun ngeunaan materi kelas 8 nyaeta sisindiran, rarakitan, paparikan jeung wewangsalan. Sisindiran. Sisindiran teh asalna tina kecap sindir anu ngandung harti omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun henteu togmol. Dina sisindiran eusi atawa maksud anu dikedalkeun teh dibungkus ku cangkangna. Wangunan sisindiran kauger ku purwakanti jumlah engang atawa suku kata dina unggal padalisan baris atawa jajar jeung jumlah padalisan dina unggal padana atawa paragraf. Upama ditilik tina wangun jeung cara ngebrehkeunana, sisindiran dibagi jadi 3 golongan, nyaeta rarakitan, paparikan, jeung wewangsalan. Rarakitan. Rarakitan nyaeta salah sahiji wandas sisindiran anu diwangun ku cangkang jeung eusi. Eta cangkang jeung eusi teh pada papak di puhuna atawa mindoan kawit. Salieun ti eta antara cangkang jeung eusi teh kudu sasora sarta murwakanti ngang panungtungna dina unggal padalisan atawa laras wekas. Rarakitan dina sapadana diwangun ku 4 padalisan. Padalisan kahiji jeung kadua mangrupa cangkang, padalisan katilu jeung kaopat mangrupa eusina. Ditilik tina eusina, rarakitan teh bisa digolongkeun kana 3 golongan, nyaeta rarakitan silih asih, rarakitan piwuruk jeung rarakitan sesebred. Rarakitan silih asih nyaeta anu eusina ngeunaan silih asih, cinta atawa birahi. Rarakitan piwuruk nyaeta rarakitan anu eusina piwuruk atawa nasehat. Rarakitan sesebred nyaeta rarakitan anu eusina banyol, lulucon atawa cawad atawa kritik. Paparikan. Kecap paparikan asalna tina kecap parek anu hartina deukeut. Paparikan diwangun ku cangkang jeung eusi anu padeukeut sorana sarta murwakanti laras wekas dina unggal padalisana. Jumlah padalisan dina sapadana kudu jengkep 2, 4, 6, 8 jeung saterusna. Satengahna tina jumlah padalisan teh cangkangna, satengahna deui eusi. Ari-ariana engang dina unggal padalisan umumna 8 engang. Sarua halna jeung rarakitan, upama nilik kana eusina, paparikan bisa dipasing-pasing jadi paparikan silih asih, paparikan piwuruk, jeung paparikan sesebred. Contoh paparikan silih asih. Contoh paparikan piwuruk.
Contoh paparikan sesebred. Wawangsalan. Wawangsalan teh nyaeta sisindiran anu diwangun ku cangkang jeung eusi. Dina sindir diwangun deui ku cangkang jeung wangsal. Anu dijieun wangsal teh tara ditetelakeun, tapi kudu diteangan tina bagian eusi. Wangsal teh sok meruakanti jeung salah sahiji kecap anu aya dina bagian eusi teh. Nilik kana wanguna, wawangsalan teh diwangun ku dua padalisan. Padalisan sindir, sapadalisana deui eusi. Jumlah engang dina unggal padalisan nyaeta 8 engang. Contoh wawangsalan. Mung sakitu materi anu baris didogikeun ngeunaan sisindiran, rarakitan, paparikan, jeung wawangsalan. Hapunten bilih aya kalepatan, mugia aya mangpaatna. Hatur nuhun, sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.